kumaha sih namanya? Bisa apalin dia sore. Duh, sok. Mana, Pak? Wah, sok kali. Sarwa ngaranna? Sama. Mana, Pak? Sarwa apa? Alik, Sieun anjing. Aing mau letik mah teu sieun. Badag yeuh. kalau mun belok ka dieu mundur, tong maju. Sok. Ayo ganti. Lepas ya lah. Wah, kali ini tunggu kita ini. Ada di tahun. Kita tadi di pangku. Dah, adik. Ngelis. Ah, mah tinggal yang boleh sedikit kieu. Aduh, salah ieu teh sampai teh. Aduh, kamu pun kasar. Ya, kapake teh kuas sapina ye. Heuh, sesuai jeung duit. Jadi ulah nyebutkeun mahal, da sesuai jeung barang. Sabaraha kieu tah? Saton 300 hijina. Buatna. Ieu. Itu sanggup teu, anu teu sanggup cik kira-kira di tangan sarap. Ya beringkeun. Dari Sok wae nyantai. Orang nelpon heula teh ngaparan heula teh. Cara tapi karang mah bisa. Jika ieu mah ampe ngapalingan basa pawati. Ya, kalau yang berobi doang ini diganti. Kalau sapi ini jadi dijual, mau ikrar, mau makan-makan di dapur ngeunah teuing. Ternyata yang belinya juga ini orang dapur ngeunah teuing punya. Keren, Pak. Keren, ini doa mustajab ini, Pak. Lah kamari mah geus di teh hita cenah. Karena milik. Itu kudu riweuh urang mesti dikelarkeun. Mata kayeuna geus niatna ieu kurban ya sodako rek dibagikeun. Bebaskeun, masa ada kudu kieu. Pak, sok. Suka mah. Wah. Mana kira-kira tahu? Nah, Ini memang. baru wanginya. Ya. Aya ada paman ayeuna. Emang baru dah. Beres.